Jadi kulantaran laku lampah natos Islamnya atos da urang Sunda mah lamun nyarita Islam 100% urang Sunda mah Islam. Geningan aya nu teu Islam konflik politik akibat dicaram ku nagara ke dongeng napa neuri bising sara di dieu mah. Jadi buhun kudu disuhun tinu ajaran pangwangunan kunaon kudu disuhun. Ajaran buhun tinu anggaran pangwangunan disebutna ajaran planologi. Teologi lahir planologi. Jadi planologina kudu ditetengeran ku teologi. Antara Gusti jeung alamna teu dipisahkeun Sunda mah. Tinu planologi engke lahir geologi. Tinu geologi engke aya lingkungan geografi penetaan. Disebutna ilmu tata ruang. Ilmu tata ruang teh prasyarat ngawangun pamarentahan. Pamarentahan bisa tentrem ayem eta teh ilmuna kudu ilmu tata ruang. Ai ilmu tata ruang urang Sunda di mana? Kudung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Nu motong disambung, nu panjang montong diseuk-seuk. Ulah ngurug walungan, ulah ngabedah sagara. Di mana ajaran ieu? Di Tasik. Geningan di Tasik. Apa nu boga konsep gunung kudu awian lengkop kudu balongan lebak kudu sawah teh urang Tasik. Kan nu boga konsep gunung, imah, balong, sawah, Tasik. Jadi Tasik guru peradaban tata ruang. Geningan orang Tasikna teu ngarti apa ditinggalkeun lemurna